asik aing boga duit loba menang judi aing tuh loba guys, tapi aing sih kanyahoan anak aing ieu kumanya cenah meureunnan datang boga duit loba ti mana umi sia ke itu meureunnan kumaha nya apa kok aing sumputkeun heula nya ngeunah nya sakipas make duit loba jadi jelema beunghar kieu meureunna nya sakipas we hungkul make duit hareudang sakipas make duit duh aing kumaha ieu mun misalilana ieu boga duit loba sagede kieu kenaon eta si gembel tumben menang duit loba mana meureun eta duitna gua menang ngarampok eta duit nama heueuh coba ku aing kerek ditanyakeun duit di mana eta si gembel ya eta duit di mana nang ngarampok aing mangku naon sih cek hanya wae duit naon wae ieu mah duitnya begal ke duitnya rampok ke hanya hawa aja mah beunghar. oh ternyata sia nu ngabegal babaturan anak aing si Kori keur kamari cenah aya nu ngabegal sade atuh pelakuna ieu sia mah ujug-ujug boga duit loba coba kumaha aing arek teh curiga wae ka sia secara sia mah kan jelema teu boga aing mah jelema gablang Ngomong naon sih ieu jelema nih teu teu karu heran aing teh nyangka we ka sia gembel ujug-ujug loba duit aing lain ngabegal anak baturan anak aing si Kori sadeui atuh eta ngomong naon aing mah tadi ngomong bobodohan doang lain ngomong sabenerna aing mah geus meunang togel ieu loba duitna meunang loba iya main-main judi teh sieun sia ditangkap polisi ulah sok nuduh batur doh anakna di dinya ge kamari si Kori main meunang 7 juta geuningan si Kori mah cuman iseng doang main-main jeung babaturan anak dicita eta ge lainna ngahaja main judi henteu aing mah kan geus nyaho duit loba aing ningan ge ieu atuh judi meunang loba daripada nginjem aing teu dibere ku di dinya teu dibere ku si itu teu dibere ya atuh kumaha arek nginjemna sia mah nginjem melas nikosnan boa geus mayarna hese sok abur-aburan ka mana boa atuh ih jelema teh kudu minger ge lah mun nginjem buburu gantian ieu mah nginjem kereles arek ditagih teh eueuh jelemana nyumput ka sawah lagian ikut campur wae di dinya mere moal baina ge urang mah ieu jeung mayar hutang tuh loba hese aya jelema teu gablek mah bejaan anak aing mah lain kunaon sia sieun ditangkap polisi amun ditangkap polisi aing mah geus teu hayang nyaho aing mah gembel aing nempo sia rukak kipas duit wae ieu lobaan ge duit aing tuh tempo ku sia tuh geus aing arek ngitung deui anu sejen duitna lalieur aing nempo sia ngadengen age duh ka ditu duh ulah sampai eta si gembel loba duitna oke aing mah bisa ngahina-hina manehna deui aduh pagawean aing pokona aing kudu ngahina wae manehna pagawean aing eta mah jadah teh aing rek ngahina sadeui maneh loba duit ulah we loba duit pokona aing sieun aing geus kasih aku manehna mah guys doakeun si gembel ulah sampai loba duit aing pagawean jeung ngahina manehna guys aing arek balik heula nya arek hitungan duit deui soalna loba keneh can dihitung ieu mah enggeus ieu sisa sia bagi-bagi ieu aing arek ngitungan heula nya jeung encan bagi-bagi game dasar jelema gelo mbuka saingan ku aing mentang-mentang loba duitna aing ulah we teu nya kalucak ieu doang ge mani embung mbuka saingan ku aing disumpahan ku aing imahna anu ngarampok teh beak segalana pas ngonten nek ngomong mah hi guys subscribe like and comment gratis loh aing tas nyokot duit ieu mau beak-beak ieu mah duit geus aing ngabagi-bagi gembel geus ngabagi-bagi anak yatim piatu geus kaum duafa geus tinggal nu janda-janda ieu aing rek dibagi-bagi nu janda-janda ge lain janda cerai
Alek canda anu maranaut eta sakina kuang dibarere. Duit guys, beginilah orang kaya, nggak ada beban apapun, kipas kepas doang. Iya mah, aduh mantap dah, mantap tidak. Begini nasib jadi orang kaya, kemana-mana membawa uang, tiada kekurangannya. Uangnya mau saya masukin aja, cina nu ngarampok. Maklum zaman ayeuna nama nempo duit teh meni langsung harejo. Itu budak geus aya di ditu si beungeut rambetuk si Jora patut. Wah teh boga duit eta budak arek jajan jeung sakola. Aing mada ece deui bosan unggal poe ngireuna bagus mata aing teh pecak ge. Emangna aing kada tukang mecak mata sia. Teu ngomong duit loba amat nang ngarampok di mana? Loba lah aing mah secara aing orang kaya, orang gablek. Ieu turun deui aing titah nyokot ku bank, cenah cokot duitna masih aya nu nyokot deui. Kita lain duit togel kan? Lain, aing menang usaha, ladang segala enda, warisan ongkos saparo, can. Buset teuing ceu pamer duit wae, sekali-kali atuh pamer hutang. Duit mah mau dibawa paeh, hutang mah dibawa paeh. Banyak teuing aing kudu pamer hutang. Paeh mah jemal gablek, duit loba arek naon deui yang yeuh. Beungeut dirambetukan tah duit aing tuh loba acida. Sia teh percaya amat sih mun aing loba duit tah duit tah. Nang ngarampok di mana teh duit loba teh? Nah wae, iya saparona nanti warisan karena keluar. Loba Coba kan minta tuh salembar. kelas ya ambe jadi jelema sukses bisa mantuan emas ya ulah sina manggul semen wae jeung ngecor sugan wae masa depan sia bagus tapi di dulu ku aing masa depan sia suram madesu Lagian sekolah-sekolah teuing pejabat geus aya, pemerintah geus aya, tukang rongsokan geus aya. Ke aing gawe naon kitu kabeakeun ke. sia mah sengklek kamu dibejaan ku aing teh sugan wae bisa ngagantian anu geus ieu sugan-sugan jadi tukang rongsokan sia jelema teh aya masana ulahan kitu wae kitu gawe bener lamun cenah geus lulus teh mah. Lagian jadi tukang rongsokan mending tong sakola di IMAS. Pan siapa meureun teu pantes jadi pejabat, pantesnya tukang rongsokan. Hese sia mah mun dibejaan ku jelema gablek teh. Aing ngomong jadi ieu sia mun hayang duit mah tah ku aing dibere. Jeung naon tah? Gawe heula di imah aing. Aya pagawean tuh di imah aing. Gawe naon sih emang? Ngajagaan tai embe. Buset teuing PMB kudu dijagaan. Tai embe di aing mah berharga daripada tai sia. Hargana mending tai embe puguh ku aing di kilo ge. Lagian tai embe sanu rek nyolong sih. Lain soal nyolong aing mah nyaah jentik cetik dicolek oge. Ku aing rek di kilo. Atuh nu bener we ceu urang tita ngajagaan tai embe embung teuing. Yang penting mah aing mah nanaon jadi duit aing ulah sina beak. Nah malah nambah deui numpuk. Tuh gelo sugan urang tita ngajagaan tai embe. Oh geus lah. Terserah sia engke ku aing pokona sia ka imah aing we pagawean. Lagian emang tai embe laku dijual gitu. Kalau sia puguh tai embe anu laku mah dijual tai sia tah mah bisa dijual jeung naon deui tai sia mah teu laku. Pokona ai eta mah tai embe mah bener-bener berharga di kilo ku aing. Heeh.